Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Kumaha daramang barudak? Damang. Sata acan ngawitan pangajaran sok mangga ngadarong ahla. Aduh, ngawitan. Brengsek. Saya agak aturan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barudak, ti dia ibu bade ngajelaskeun ngeunaan sisindiran teh kabagi tilu bagian nyaeta. Barudak kita teh artinya. Tika tuh ceritana foto heula yuk. Ya sakado hayu. Sok. Lah tinggali ya hade nya ho. Oke, sok. Bibika tepung tariku paekan pacan maharti. Soalnya yang menjawab tuh. Oh, apa? Kopi. Oke, boga salah nu kalawan naon. Nah, teh sok minuman warna coklat, ibu-ibu sok ngarumpi. Kopinya. Salajengna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan materi paparikan. Sata can ibu ngajelaskeun anu terang teh paparikan teh naon? Terang Bu, dina tarik tambang pas 17-an. Patarikan Chandra. Oh, Ada sanes kitu can jadi Yang tenang tuh, informasi di kelas ini kami kasih dapatkan. Buktinya geramannya nama bawa. malam we aman bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabadak di tanah air teh bade aya raja dadakan. Mangga tempatkeun kantong aranjeun di meja. Aranjeunna kapake. Aduh, ini nok kita meni seueur pisan nyanda kantong dua-dua. Aduh, isi tasnya nomor dikit pas sekolah kamu naon sih? Halo, Pastor. Alah, meledak ya, mah. Pastor, iya naon? Nya hilang atuh Bu, abdi nyelap acan dipindahkeun ku margi ngentos kantong. Ai, iya naon pastor? Besi, ibu hayang pake sok. Aduh pastor, nyari yang sok gitu. Buina, tendangan ibu HP kak. Pastor, iya dicanda ku ibu won. Nya Bu. Buina, tendangan ibu di BK. Bu. Eta mah atuh diambilan baru ge meuli eta teh. Assalamualaikum. PT aku lieu. Bisa kayak gitu kurang. Esok arola jam wesa di alana ulah sok loba pamula sangkan aman segalana. Balina unggilnya. Nah, itunya barudak. Dugi dia anu bade ditaruhkeun heula teh. Abi Bu, kami bade ngadamel sindiran aturan teh kumaha Bu? Tah, jadi si sindiran anu didamel kudu aya 8 suku kata sareng 4 baris. Tong jawab oge nya nganggo bahasa Sunda. oh, biasa nyaris nganggo bahasa sanes Bu. Sanes si sindiran deui atuh eta kan namina can beda server. Oh, nya Bu. Santa acan ibu sebatkeun materi salajengna anu terang teh naon? Oh, abdi terang Bu. Kembaranna paparikannya. Paparikan. Wios.
Kaneswa, jadi leres anu disebatkan sabil tadi kembarana tapi teu sarua karakitan. Oh, jika aku makan sih Bu. Jadi kieu. Orang kamar khusus tong dicampur pare. Lamun marane kami perbus tong dipake sare atuh. Sih patut bisa nih. Yang ngatur atuh. Ieu kan main perbuan sare. Bae we kumaha orang. Teu bae we atuh. Marane mah cat teh tadi depan kok. Ieu tinggalnya di dalam riwa. Nyai meriwa terus ya tong tidur di dia tempat kedua. Sare di dia teh. Ges, mana geraba gerak deui siapa? Nah, terus si eta tuh minta maaf ke orang. Ges. Mana kunang taat kana aturan mana teh. Ya, Mau tas. diperwistakan mah kalam yang gerande. Ya, atau satu metafora. Yang satu tong sare deui. Jadi ya dijodohin ya. Ya, metafora. Nah gitu. Oh. Atas paham gi ka dieu barudak. Atos Bu. Oh, ya atas paham ibu cekapkeun wae materi dinten ayeuna. Tepang deui sareng ibu di Minggon Payunhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.